Wilujeng ngaso. Wilujeng di mah. Mana cenah? Tah tuiu. Aduh, aya kan. Teh, mending kana nu cararaang ameh langsung bareng rasa. Oh, amo sok ngopi. Kali-kali abah kami hoyong. Kami hoyong hanya ikat janji di depan saksi dan Hanya bapak. ingkar janji. Sampurasun baraya sadayana dina raraga ngabubungah manah dina raraga ngabeberah ieu wanci anu nuju tegenah margi seueur dulur-dulur sok sarajan bada lembur anu tumpur baraya anu perlaya aduh kusabab zaman ayeuna nuju usum corona maksakeun sim kuring ngalengkah ingkah ti imah dina raraga maluruh panginten kabungah direncangan ku bidadari anu sok aya di imah mana cenah tah tuiu aduh aya kan baraya sadayana rene heula sakedapan abah sareng ambu baris ngajuk juga teuing ka mana pokona namanya mun ayeuna nuju rene heula di Danau Lemona mana tuh anu aya di Kecamatan Salopa. Yo, pada sadana bade ngawitan mapai cukang. Mana cenah kecamatan Abah? Moal poek kecamatan mah alam dunia teh. Mending kana nu cararaang ameh langsung bareng ras. Yo, mangga tingali aduh. Mambu di mana Bu ya, Bu? Danau Lemona. Mau pakai cukang rada lumayan ya. Tapi ketang cukang sapertos kieu ngan ieu mah karasan cukang na tina awi alam deg-degan euy. Deg-degan. Alah. Kareuwas. Aduh. Jaloh. Aduh sin lagi dan salah tika ya teh malu Arjuna menghadapi Dewi Sinta alah jadi garemper ya teh pada diceruskan Dewi Sinta ada di satu sebat Dewi Sinta tapi pada disebat naon aduh yang disebat ci itu tos we panggil gitu mak wing teh si kabaya baraya sadayana dina waktu anu rene ayeuna abah sareng ambu ya nuju kararesan kalancong ka mana we teh karep da kurang kali bisa adageung ayeuna mah eta nyobian duaan kepkeun waktos sasarengan yang goreng dua teu karaos lalampahan ayeuna mah dugikeun ka Salopa nanti ya ambu urang taros heula bade disebat Dewi Sinta bade disebat anu biasa ampu atau napi bade disebat naon tah atuh ambu teh oh ambu mah hayang disebat cenah kitu aduh ambu dina usum corona ayeuna nya pun naon cik anu langkung endah soal ambu dina usum corona aya endahna teu Yo. Segala ge ayeuna tapi aya kita endah. Barangkali kemarin aya yang bumi harariu urang teh nya. Ih, begitu. Abah gen enana kusabab aya corona teh kan jadi jarang keluar ti mah. Jadi abah lebih lama dekat dengan ambu. Aduh, pret. Anggar we nya. Aduh, saya tahu gitu. Dan deting ambu. Hapunten ambu itu disuguhan ku abah teh kan saukur ci ente.
Itu Abah itu kumaha kopi pada maaf. oh ambo sok ngopi Sekali-kali Abah kami hoyong we. kami hoyong kan ambo Kami masak hoyong anu manis-manis. oh iya Tapi kopi mah pahit kata. pan ambo mah sekali-kali anak kopi tapi sesering nama ambo pangademel ke kopi kanggo abah nomor gina harus kopi nama pahit tapi kan abahna manis aduh luar biasa Gusti Allah ieu teh urang teh ampun disebut danau biasa merenya tapi lamun dibandingkeun jeung situ langkung gede kena situ gede ieu teh jadi nami ogen anggar gede kena situ gede daripada situ Remona gitunya tapi keendahan di situ Remona teh kita ngelehkeun keendahan hati apa bagi disarangan ku ambu pret aduh itu baraya ya nembe tiasa ngajakan ke ambu teh oh mangga mereka mana Pak oh mangga alam di sekarang di situ wios pada mendengar repot baraya aya nu nyuguhan di dieu mah alhamdulillah ya Allah gini kan disuguhan uyah kamu pesan uyah kamu pada mau ulah pesan uyah tuh tah ulah pesan kecap deh pan abah sudah manis apa ya atau nuhun ya dua pisan pada sadayana maksudna ya abah sedang abu bingung tadi aya uyah Teuyahan juga nama. Abah dah sering teuyahan bagi sering keluar ti imah jadi dibere uyah tapi ya anu lakukan endah ieu amis dinanakeun tapi tetap kecap manis teh tak bisa mengalahkan manisnya ambu bagi abah asik aduh Gusti doagu ieu aya pecok kacang panjang wah tapi tak mengalahkan panjangnya cinta abah ke ambu waduh ini mah ada paha tapi tak seindah paha ambu dan paha abah Badak. tahu sababna paha abah jeung paha abah gede aduh saya enak mah bade tuang heulanya teh ingin kabita goma-gomalanna atos ayeuna bade tas dekat kana tuang Kamu lamun ada seneng pedas. apa mah pedas Lauk deui. ari ieu teh lain lauk gitu pedas teh Ieu mah lauk asin beda deui. Ini mah ieu sambu cuci mulutna ieu aya cuci mulutna ambu maka ngahajat di Tasik hand sanitizer hand sanitizer hand sanitizer. tah eta hand sanitizer jadi makal hand sanitizer baraya pelanggalannya atur nuhun kana waktosna ieu teh da penting dalam rangka naon ieu teh da ulang tahun ambu acan ulang tahun abah atos ulang tahun urang poe doanya ikat janji di depan saksi dan Hanya bapak ingkar janji. ikrar janji teh sanes teh nah nu beunang mah ayeuna mah keur neangan ka bunga we kapura barudak diajakannya mun jika payuna dak abah ayo urang ngabring ka mana we lah anu paling dahsyat beureun anu teh acan teh urang ngabring ka tukang bubur di Pantai Payunan Bumi nya enak bae jeung ambu mah heula tumbuhan yang tumbuhan anu istiqomah sayuran anu istiqomah maksudna istiqomah sok sanajan ditentukan tetap panjang baik masalah kata-kata tidak salah hideung aduh alhamdulillah para wadi saderek sadayana abah mah paratos warag ayeuna kamu masih kene hanca eten udah antawis pamagat sadang istri mah tanagana genpan batas pamagat mah rengkana panjang gitu nya enten kuapna oge Mau nambah nu panjang teh? rengkahna
uap nagin gede yang sakit napang sakit itu pernah sarang abu di danau Lemona kata nanti di situ Lemona palihan Salopa Kabupaten Tasikmalaya ujang ngaso sadayana di Salop ya di Salop